kula bid'atin kana sakur bid'ah. Ini samaat lamun mungkinkeun ieu imro'ah ilahnya kana ieu bid'ah. Wa yukhawwifaha jeung nyisieun ieu mutazawwijah kamar'ah fillahi dina agama Allah intasahalat lamun gagampangan jadi ngarekeun gampang. Di intasahalat lamun gagampangan ieu mar'ah fi amri dini dina perkara agama, urusan agama. Wa yuhallimaha jeung murukan ieu mutazawwijah kamar'ah min ahkami haid dina perantara hukuman haid wal istihadati jeung istihadah ma kana perkara tahtaju anu mikabutuh ieu mar'ah ilai kana ma. Wa ilmu istihadati jari ilmu istihadah ya tunu eta panjang ilmu istihadah. Pamal lagi kana hari perkara labunda anu misti min isadi nisai tina nuduhkeun ka pirang-pirang awe ilai kana lagi di amri haya dina perkara haid bayawan nussolawati eta marta'akeun pirang-pirang salat allati anu taqdiyah waduan ieu mar'ah akan lati sholawat. Aina hasana mar'ah mahman qoto'at eta sama narima penggat saat mahman qoto'at eta sama narima penggat naon damuha getina mar'ah kubayala maghribi samemeh saeutik deui kana maghrib ini dari rokaatin kalawan ukuran sarokaat palanya eta misti mar'ah qada'u dhuhri ari ngodoan dhuhur wal asri jeung asar waidan qata'a jeung dimarahi penggat dan muha qabla subuh samemeh subuh ini dari rokaatin kalawan ukuran sarokaat palanya eta misti kamar'ah qada'ul maghribi ari ngodoan maghrib wal isya jeung isya. Wahada jeung ari bayan nus shalawat aqallu ma etna pangleuwih saeutikna perkara yuraihi anu ngariksa ieu mutazawwij kana emak anisa kapiran-pirang awe. Pain kana kalamun kabuktian saruradi ko pasar laki ko iman eta ngalakonan ditaklimnya kana muruka mar'ah palayasa ta semenang lae tapikeun mar'ah naon al-khuruju kaluar lisu alia ulama karana nanyakeun kapteran ulama wa in qasura bila mun kurang naon ilmu rajuli ilmu aki walakin nada jeung tetapina ngagantian ieu rajul anha fi mar'ah fi suali dina nanyakeun fa akhbaroha tuluy ngabedakeun ieu rajul ha kamar'ah dijawab ieu mukti kana jawaban jawaban fatwa palaisa ta semenang laha eta pikeun mar'ah naon al urju kaluar. Failamnya pun talamun terbukti naon dalika pun nabanha salah eta menang pikeun mar'ah al khuruju ari kaluar lisu ali karana nanyakeun bal alaiha balik ka eta misti kamar'ah dalika ari tu khuruj wa ya'si jeung maksiat ka ar rajul bimanha ku nyedah kamar'ah. Wa ma ta'allamat jeung samangsa ngaji ieu mar'ah ma kana perkara wa anu ari ieu ma mina faraidi eta tina sapaina perkara dipardukeun aya kamar'ah palaisa ta semenang lae sapikeun mar'ah naon antah runja yen keluar ieu mar'ah ila majelis dzikir kana majelis dzikir wala runja wala jeung semenang keluar ila ta'allumi fadil kana ngaji kautamaan illa diridau aing kalawan ridona rajul qala ngadaukan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam mana
Wa malatnya. Wa malat jeung samangsa ninggal jeung saha almarhum awe. Hukman kana hiji hukum min ahkam haidi tina sapana pirang-pirang hukman haid wal isnyadoti jeung isnyadot. Walam yu'alimha jeung temurukan kamarah saha ar-rajul laki. Kharaja ta kaluar saha ar-rajul laki mahasar tanah mar'ah. Wasyarokah jengarejengan irajuha amarah fil ismi dina dosakna asaminu ari etalapana dizakana eta di mana-mana kabuktian lau eta pikeun rajul sahanik suatun pirang-pirang we bayan balik ka penting naon aya dila yen hadiah irajul bayanahunna antar yanis wah kabeh walayamilu jeung semenang maksudnya walayamilu jeung setondong irajul ila ba'diha asapana yaniswah in kharaja salamun kaluar irajul ila safarin kana rumahku warona dengan maksud irajul istishaba wahidatin kana ngarejengan sayyid kana mawa maksudnya istishaba wahidatin kana ngarejengan sayyid akro'a ta ngalotre irajul bayanahunna ada miswah kami azalikanya kitu seperti akro'a bayanahunna karena kabuktian kalakuan jeung tahiyat kalu eta midama saha Rasulullah sallam lain zalama kala mengazalim irajul imro'atan aidi awewe wilayatna kana putih imro'ah kodok ngodoan irajul ngodoan kana peuting ngodoan irajul lahap pikeun mar'ah lainna kodok ngodoan wajibun eta wajib alaya amar'ah wa inda zalika jeung nilaikat wajibun ya tajuk ni kabutuh irajul ila ma'rifati akamnya kosmi kana nganyahokeun pirang-pirang hukuman kilir padalika makrifati ahkam yatulu etalila naon dikru nyarita kena dalik okor kola jeung esudusna daun Rasulullah sallam man saja makana anu pambuktian lahu eta pikeun iman saha imro'atani dua awe pamala tulisan dong ieu iman ila idahuma asalna imro'atani duna ukhra sekarang sejen wakilatin jeung ada penjelasan walam ya'dil bayanahuma hadapan walam ya'dil bayanahuma walam ya'dil jeung teu adil ieu man bayanahuma imro'atani jaa tadatan ieu man yaumul kiamat dina kiamat wa ahadu syaqaihi bari ari salah saijina belahan awak dua na ieu man bari ari sajana belahan awak dua man mailun et condong ina ngeyeng wa inna ma alaihi jeung pastina eta misti karojul al adu ari adil fil haqi dina bederean wal mabiti jeung nyenep kematingan nyenep wa amma fil hubbi jeung anapun hari hadiah dina nikah cinta wa wikoin jeung wiko padalika tah ari itu hubbi maksudna mah ada lu fil hubbi padalika ada hubbi layar ulu era terkasuk yadalik tata intiari dinawan pamilik olah parantosna dawuh sallallahu ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum walan tastati'u jeung moal kawasa aranjeun kabeh an ta'dilu kana yen adil aranjeun kabeh bainan nisa'i antarna pirang-pirang awewe walau harastum jeung sanajan kalemes aranjeun kabeh sanajan benar-benar hayang adil hese
Ayala tahdilu fi syahwatil qalbi wa mailin nafsi. Ayala tahdilu tegasna moal disadia aranjeun kabeh. Maaf, tafsiran tina walantas tafi'u. Ayala tahdilu tegasna moal disadia aranjeun kabeh fi syahwatil qalbi dina mikahayang hate. Wa mailin nafsi jeung condongna hate. Wa yatba'u dzalika at-tafawutu fil biqa'i. Wa yatba'u jeung turut zalika kana itu latah dilu pisawatil qadu. Naon at-tafawutu beda-beda fil biqa'i dina biqa'. Wa kana jeung kabuktian sallallahu alaihi wasallam ya'dilu eta adil Rasulullah bayanahunna antarana azwaj kami fil aqoi dina papari bidadarian wal baitu hati jeung nyenek ilayali ina pirang-pirang peti wayaqulu jeung Rasulullah Allahumma nun gusti hada ari ieu ya'dilu jadi eta kekuatan abdi kepayahan kekuatan abdi tima dina perkara amliku anu ngamilik abdi eta kekuatan abdi dimana anu ngamilik abdi wala tokota jeung teu aya kekuatan eta tetep pikeun abdi tima dina perkara amliku anu ngamilik Gusti wala amliku jeung teu ngamilik abdi yakni ngamaksudkan jeung Nabi upacat matamliku wala amliku al-hubba kana nikah cinta Pokok dekanat jeung estu kabuktian saha Aisyah Siti Aisyah waya ahabba nisai eta pangleuwih ditika cintana pirang-pirang istrina Kanjeng Nabi ilahi mungguh Kanjeng Nabi wasa irunisai jeung ari sasesana pirang-pirang istrina Kanjeng Nabi ya ribna etanya ho eta perang ya ribna etanya ho yasa irunisai kabeh dalika kana itu ahabba nisai wa kana jeung kabuktian Kanjeng Nabi yutopu eta dikurilingkeun sahadi ieu Kanjeng Nabi sahadi Kanjeng Nabi mahmulan bari anu dibawa fi marodi dina garingna Kanjeng Nabi fi kulli lailatin fi kulli yaumin saban-saban poe wa kulli lailatin dina saban-saban peuting Kanjeng Nabi waktu sedaman bagian ku kilir dikatana ku para sahabat dikurilingkeun Paya itu tuluy ngenep Kanjeng Nabi hinda kulli wahidatin dekeun saban hiji minhunna itu nisaihi kabeh. Paya kudu jeung ngadau Kanjeng Nabi ayana eta di mana ana ari kuring godana paesuk papatinet tuluy ngerti lidzalika kana itu yaqulu ayana anak sa imro'atun hijawe minhunna sapalina nisa'i kabeh faqala tulingan daun imro'ah innama yas'alu pastina naroskeun Kanjeng Nabi an yaumi Aisyata tina poean Siti Aisyah poean hilir ka Siti Aisyah Pakulana tuluy ngucap kurang saya ya Rasulullah qad adinna estu ngidinan abdi sadaya laka satuan antakuna kanayan kabuktian tuan di bayati Aisyah dalam ibuna Siti Aisyah Painau karena saya tuna kalakuan jeung tingkah ya suku eta payah berat eta payah alaika satuan naon antuh malah yen dibawa tuan di kulli atina saban-saban peti faqala tuluy ngadau Kanjeng Nabi wa qad raditunna
jeung ridho aranjeun kabeh ka istri-istrina. Bidzalika kana itu antakuna fi baiti Aisyah pakulna uling ucap ya nisa'i kami naam benar lah ngadau kanjeng Nabi pahawilu itobna kasahabat pahawilu tah kudu mindahkeun aranjeun kabeh ni ka kami ila baiti Aisyah ta ka imana Siti Aisyah wa mahma wahabat jeung samangsa mere atana pinikeun saha wahidatun awewe anu sahiji lailata kana peutingna wahida liso hibatia ka babaturan awewe na ieu wahidah ka babaturan ieu wahidah rodiya jeung ridho saha zawju salaki bidalika kana itu wahabat sabata tetep naon al haqu haq laha pikeun sohibatiha ieu samangsa mikeun hiji awewe kana peutinganna kabaturanna salah tidak ridhoeun maka tetep hak pikeun sohibah karena pembuktian Rasulullah SAW yaksimu etat kilir Rasulullah bayana nisai angat dirangkan istri Rasulullah pakosoda tulinya maksud Rasulullah ayat taliko karena yang nolak Rasulullah saudata binta zam'ata kasawada putra istri zam'at lama kaburot sama sakolot di saudah wahabat kulimikeun ieu saudah lailata kana peutingan saudah li Aisyah ta Siti Aisyah wasalatu jeung menta ieu saudah uka Rasulullah ayyukirroha kana yen netepkeun Rasulullah ka saudah ala zawjiyati netepan kana sifat kapamajikanna Abi nanya istri Rasul, yang ditetapkan sebagai bojo Rasul. Yos, Abi mah dapat sepuh, yos tadi kiliran ogenan. Hatta tuh sarok sehingga yang dikumpulkan ia saudah di zumrati nisai dina golongan kerangkah istrina Rasulullah. Patarokna tuliningakeun Rasulullah ka saudah. Wakana jeung kabukti Rasulullah layak simu eta tarakili Rasulullah la kasaudah. Layak simu jeung pilih Rasulullah li Aisyah ta Siti Aisyah laila sayani ya dua peuting. Walisa iri azwaji jeung kasasesana gerang-gerang bojona Rasulullah lailatan saputing. Walakin nahu jeung tatapina Kanjeng Nabi sallallahu li husni adli karena alus adiana Kanjeng Nabi wa kuwati jeung kakuatan Kanjeng Nabi kana walakin nahu li husni kana eta pabuktian Kanjeng Nabi ida sakot eta di mana-mana nyomsrong naon nafsu atena Kanjeng Nabi ila wahidatin ka awewe anu sahiji inan disai kisarna trawe ti goeri naobatia ina salianti giliran ana wahidah pajama tulingan jima Kanjeng Nabi ka wahidah opa tah muriling Kanjeng Nabi ti yaumi dina poeana Kanjeng Nabi awalailati adna peutingan Kanjeng Nabi ala sa'iri nisai sasesana terhadap ibn Kanjeng Nabi. Amin dalika ka eta tina sapane tu husni adlihi ma ari perkara wiya anu diriwayatkeun ieu ma an Aisyah ta Siti Aisyah radha marwiyana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam topa eta muriding Rasulullah ala nisai kapirantang istina Rasulullah di lailatin wahdatin dapetingan sahidi wana nasin dekan Siti Anas anaus setena Kanjeng Nabi sallallahu
Topa eta ngoriling Kanjeng Nabi ala tis'i niswatin ka salapan pirang-pirang awewe tidoh wati naharin dina saang naberang atasiu aruka salapana tin nusuji eta tina nusuj wa mahma waqa'a jeung samangsa tumiba bayanahuma antarana ieu jeung samangsa tumiba bayanahuma antarana ieu rajul jeung mar'ah naon hisomun papaduan walam yataim jeung teu narima kumpul naon amruha perkara rajul jeung mar'ah fa in kana talamun kabuktian ya nusu di 50 hisom fa in kana talamun kabuktian ya hisom min janibihima eta piarana ya rajul jeung mar'ah jami'an bari sakabehna aw minar rajuli atawa tilalaki fala tusallitu kata menangawasaan sahan jauh jatuh pamajikan ala jauh jihad ka salatina ieu jauh dah fala tusallitu wa mahna waqa'a hisomun tafsir fa'in kana fala tusallitu kata menangawasaan ala jauh jihad punten sanes jawaban dia punten pala tusalitu tuluy henteu ngawasaan saha ajawajatu ala jawadiha wala yakiru jeung teu kawasa ieu jawaj ala ismanya kana ngaluskeun jawdah jawaban dia pala buddha tahmisti min hakamain tina juru hukum dua ahaduma anu artinya hakamain min ahli etati ahli narojul wal akharu jarsagen min ahliha etati ahlina mar etati ahlina kelan aduma artinya hakamain min ahli etati ahlina rojul wal arsajan min aliyah etati alina mar'ah liya nuzuro supaya ningali hakamain bayanahuma antai rajul jeung mar'ah wa yusliha jeung ngaluskeun teh ngabereskeun ieu hakamain amrohuma kana perkarana urusanana kana perkarana ieu rajul jeung mar'ah sama iktibasnya yurida islah ayyuwaffiqillahu bainahuma yurida lamun ngamaksud ieu hakamain islahan kana ngaluruskeun yuwaffiq tahmasian taufik sallallahu Gusti Allah bainahuma antarna ieu rajul jeung mar'ah Waqad bahasa jeung estungut usaha Umaru koyanu hakamen ka juru hukum termasuk tukang hukuman disebutkan muhakkam ya hakamen atau nanti muhakkam dan sareng hakim hari hakim mah diangkat ke penguasa diangkat hakim hari muhakkam eta mah hakim sementara. Hakaman ka juru hukum diutus ila zawajayani ka salaki jeung pamajikan. Pada tuluy balik deui ieu hakaman. Walam yuslih jeung henteu ngaluskeun ieu hakaman amrohuma kana perkarana ieu zawajaya. Pa'alahu tuluy ngaluhurekeun teh ngangkat. Pa'alahu tuluy ngangkat ieu Umar hukaham hakaman bidurati kana pecut.
ngangkat ketut ekipenya. Jadi Umar pernah ngutus juru hukum kasalaki jeung pamajikan rumah tangga. Teko simila teh balik deui. Teko simereskeun urusan jauh jaya. Umar teh ngangkat ketut rek diteungeuh eta paman. Wa qala jeung adaung Umar, innallaha yaqulu innallaha ta'ala yaqulu eta ngadaung Allah yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma fa'ada tuluy balik deui sareng rajul teh hakaman wa sana jeung ngaluskeun ieu rajul dek aniata kana niat wa talatopa jeung ngalus ieu rajul bainahuma antarana zaujain fa aslaha tuluy ngaluluskeun ieu rajul bainahuma zaujain. Wa amma idza kana jeung anapun di mana marka buktian naon anu nusud min amar ati awewe khosotan bertangtu karijalu tahari pirang-pirang laki qawwamuna tan Allah perintah kabeh ala nisai ka pirang-pirang awe. Palau eta meunang pikeun rajul ayu adibaha maruk kata kama tengah didi ayu adiba arian maruk kata kama rajulha kamarah wayah nilaha jeung ngajurung irajulha kamarah ngajurungkeun irajulha kamarah ala taati kana taat pohon kalawan maksa wa qada jeung kitu saperti ayu adibaha tidak karena di mana-mana kebuktian imarah tarikatan eta ninggalkeun li salat kana salat. Kalau saya menafikan rajul hamluha ari ngajurungkeun kamarah ala salat kana salat pohron kalawan maksa. Walakin yang bagi tetapina penting naon ayat tadarroja yang nungtut bertahap. Ya rajul kita didinya dina muka tatrama kaimroah. Wahwa dari ayat tadarroja ayu qadima eta yang ngalaskeun ieu rajul awalan dina kawitanana alwa'do kana mituturan watah biro jeung nyingsieunan watah wipa jeung tegasna nyingsieunan fa ilam yanja salamun teu maidahkeun ieu wa'do wallaha tah mengkoalkeun atawa ngabalierkeun wallah tah mengkoalkeun ieu rajul kamarah dohahu kana tonggongna rajul fil mabda'i dina tempat sare awin paroda atawa nyorangan ieu rajul anha tinggal di mar'ah nyorangan dia pirosi dina amparan tuturan saya manfaat saya faedah solah sare si sare dina sakasur tapi lalaki malieskeun tongong atau mun begitu misah amparan wahajaroha jeung ninggalkeun irajul kamarah wahwa bari rajul pia baiti tapi imah maha sartana mar'ah jadi ulah kamana-mana deui imah we maha sartana mar'ah min lailatin tina hiji peuting ila salasi layali nepi ka 3 pirang-pirang peuting sok tah sugar kitu tong dibarengan sare tinggalkeun we tong dibarengan tapi diimahkeun we failam yanja salamun teu maidahkeun naon dalika itu hajaroha fiha di mar'ah dorobahatan nengge irojua kamar'ah dorban kalawan nengge goero mubarrihin salian si anu metahkeun tulang jahayatu yulimuha kusekirangan nyeri keun ieu rajul kamarah
wala yukasiru jeung teu metahkeun ieu rajul laha pikeun mar'ah auman kana tulang. Ulah metahkeun tulang boga mar'ah. Wala yudni damia yan. Adna yudni. Wala yudni jeung teu ngaluarkeun getih ieu rajul laha pikeun mar'ah jisman kana awak. Ulah ngaluarkeun getih kana awak boga mar'ah. Walayan ribu jawalan yang rojul wanya kana raraina mar'ah. Padalika aritu iyam ribu wanya manhiyun tadi pedah naon anu iridan. Wakor kila jeung etu diucapkeun li Rasulullah sallam naon ma lapadna. Ma eta naon hakul mar'ati ari hak awewe ala rajuli anu mesti kalaki. Olah ngadauh Rasulullah yur'imuha mereka daharan ya rajul hakamar'ah idza ta'ima di mana-mana dahar ta'ima ya kamu idza ta'ima di mana-mana dahar ya rajul wa yahsuha jeung makean ya rajul hakamar'ah idza asa di mana-mana make pakaian ya rajul wala yuqabbihu jeung tengah gorengkeun ieu rajul alwanya kana lalai wala yadribu jeung teu neungeul ieu rajul sama ulahnya jeung teu neungeul ieu rajul illa dorban angin neungeul goero mubari yen salian mecahkeun ulah wala yahjuruha jeung teu ninggalkeun ieu rajul kamar illa fil mabiti angin di tempat nginep tempat sare. Walau jata menang pika raju ayang doba arian bendu iraju alaya samar'ah. Wayah juroha. Jeung ninggalkeun iraju hakamar'ah. Nareheng teh. Jeung ninggalkeun iraju hakamar'ah fi amrin kusabab perkara. Min umurid dini tina sapoina pirangkan peragama ila asarin nepi ka 10 poin wa ila isrina jeung nepi ka 20 poin wa ila sarin jeung nepi ka sabulan pahala nidama nigawe dalika kana itu ya juroha saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala dina waktuna ngirim Rasulullah ila Zainab ka Siti Zainab dihadiatin kana hadiah parodat tuluy nolak ya Zainab kana hadiah alaika Rasulullah faqalat tuluy ngucap lahu ka Rasulullah saha allati awewe wa anu ari Rasulullah di baitiha seperti mana lati huwa laqad akma'atta yakin estu ngahina keyezenan tak satuan roddat karena nolak yezenan alaika satuan hadiah takak kana hadiah Tuhan nafsiran hak maafkan ay azalat tak tegas nangahina keyezenan takak Tuhan wastas gorotha jeung ngitung-ngitung letik ngitung-ngitungina wastas gorotha jeung ngitung-ngitungina yezenan takak Tuhan faqala kulunya dauh kanjeng Nabi sallallahu antunna ahwanu Allahi antak ma'annan antunna ari aranjeun kabeh ahwanu eta leuwihna
alallahi mungguh Allah dipikeun eta min muqaddar alaihna antak ma'anani tibatan yen ngahina keun aranjeun kabeh mi ka kami ahwanu etalogina awaimu Allah antak ma'anani tibatan yen ngahina keun aranjeun kabeh mi ka kami summa godiba kuli benu Rasulullah alaihinna ngadama azwaj kabeh kullihinna tegasna tun azwaj kabeh Senuna saharona sabulan ilahan ada nabi kayan balik ni Rasulullah ilahin ka azwaj kabeh al-asma takuna fi adab yang jimai etat dinasirkan ada jimai ayat adab data kaman wa yustahabu jeung disunatkeun naon hayyabda yen ngamimitian ieu mujami ada mah sama ayudan mujami naon hayyabda yen mujami bismillah taala penyebut dengan Allah taala ngamimitian penyebut dengan Allah taala maka bismillah wa yaqra'a ayabda wa yaqra'an jeung mata ieu mujami qul huwallahu ahad kana surat ahad awalan dina kawitanana wa yukabbiru jeung mata takbir ieu mujami wa yuhallila jeung mata tahlil ieu mujami wa yaqula jeung ucap ieu mujami Bismillahil aliyyil azimi kana lapan bismillahil aliyyil azimi Allahumma terus nayanya Allahumma Gusti ij'alha muga ngajadikeun Gusti ha kana dzurriyyatan kana turunan payyibatan anu alus in kunta lamun bukti Gusti qadarta eta kawasa Gusti antuk rija kana yen ngaluarkeun Gusti dalika kana itu dzurriyyah thayyibah min salbi tina ijahadi wa qala jeung dawuhan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam lao anna hadaku lamun saestuna salah sayyidina aranjeun kabeh ida ata eta di mana-mana ngajima ieu ahad ngajima ieu ahad ahlau ka ahlina ahad qala tah ngucap ieu ahad jawab tina ida lamun saestuna kami eta ida atalau qala ngucap ahad Allahumma Gusti dan nibni muga ngajauhkeun Gusti kabi asyaitona kana setan wa jannib sareng muga ngajauhkeun Gusti asyaitona kana setan ma kana perkara marozak kana teh budak ma kana perkara rozak kana anu ngarizkan Gusti nakam saya jawab tina lao ta in kana ta'lamun kabuktian Ayin kana lamun kabuktian bainahuma tetep antarana ieu ahad jeung ahlahu naon waladun anak lam yaburahu tah moal ngamadarakan kawalad naon asyaiton setan maksudna lamun bae salah saiji aranjeun kabeh bila mana ngaji maka ahli nak ngetapkan Allahumma maka lamun baik diparang boga budak eta budak moal dimagarakan ku setan korobta ya nanya wa idza korobta jeung di mana-mana deket anjeun mina inzali kana di dieu maneh Nabi dia manis fakut aku mengucap anjen pinapsika dina hate anjen wala tuharik jeung ulah musik dan anjen sapa taeka kana dirieu dua anjen
Mengucap alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basyaron. Alhamdulillah kana ya puji lillahi tapungan Allah allazi anu khalaqa madama ilazi minal ma'i tina simani basyaron kana manusia. Al ayata rumaca anjeun kana ayat. Terus deuneu alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron wa jalau nasabau wasito wa kana rabbuka qadira. Nah, eta bila mana geus deukeut di zaman dina HP we dibacana. Direk jema teh sate. Ulah sologoto. Kena kakaramangi bismillah heula baca surat Ikhlas sok mata takbir 33 Allahu akbar tahlil la ilaha illallah la ilaha baca bismillahil aliyya azim bahkan baca Allahumma jannibni syaitana wa kana jeung kabuktian sahabat du ashabil hadisi sapalihna pirang-pirang jalma anu ngabogaan hadis maksudna marawi hadisnya sapalihna pirang-pirang jalma ngabogaan sapalihna pirang-pirang jalma ngabogaan hadis yukabiru eta mata takbir ieu ba'du ashab hatta yasma'a sehingga muping salu dari ahli imah tahu karena sorakna ieu ba'dul ashab. Aduh. Jadi ayat ba'dul ashabnya anu rek dimakna mata takbir tarikh kadenge ku kula warjana la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Eta mah Allahu akbar teh zikir we ka Allah. Lain Allahu akbar nempolian. Ia mah kalau warnanya summa yang harifat yusahabu ayyabda'a wa yaqra'a wa yusabbiru wa yuhallila wa yakula summa yang harifat tuluy mengko ia mudami lumayan harifa tuli mengko ia mudani anil kimlati kimlat wala yastabila maksudnya maulah ini wala yastabila jeung teu madak ieu mudani al kiblata kiblat dia wiqoi dina wiqo dina ikroman karena ngamuaya dan lihat kiblat di kiblat wal yaguto boto yaguto wal yaguto jeung kudu nutupan ieu mujami nafsahu kana awakna mujami wa ahlahu jeung kabejo na mujami bisaubin kue dipakaian karena kabuktian sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi Rasulullah yugoti eta nutupan Rasulullah roksau kana sirana Rasulullah
wa yaguddu sareng ngalolonkeun dengan mengesankeun wa yaguddu dengan ngalolonkeun Rasulullah saw kana sorana Rasulullah wa yaqulu dengan Rasulullah lil mar'ati ka awewe ka istri alaiki bisakinati alaiki nistikanjeun bisakinati kana tenang. Itu pernah Rasulullah nutupan sirah ngalonkeun suara. Sik Rasulullah tenang. Wafil khabari jangan hadis idza jama'a di mana-mana ngaji mak saha ahadukum salah sajina aranjeun kabeh ahlau ka bojona ieu ahad fala yatajarrodan asadama yatajarrodan teh ngosongkeun pakaian gitu maksudna mah di tataranjang fala yatajarrodani taulah di tataranjang ieu ahad jeung ahlahu fala yatajarrodani taulah di tataranjang ieu ahad jeung ahlahu tajarruda iroeni seperti di tataranjangna himar dua ael himaroeni tegasna himar dua wal yuqaddim jeung kudu ngaheulakeun ieu mujani at-talat tupa kana ngalus-ngalus dia kalami ku ngomong watak lili genyung olah ada salam la yakoanna ulah ngaji mak saestuna saha ahadukum salah sajina aranjeun kabeh alam ro'ati kawena ahad kama taqong saperti yang ngaji mak naon al-bahimatu sasatoan ulah awas hayang wal yakun jeung kudu kabuktian bayanahuma etet antri ahad jeung imro'ah naon rasulun utusan kila diucapkeun naon wama lafad wama jeung eta naon ar-rasulu ari rasul ya rasulullah qala ngadauh kanjeng nabi al-qiblatu nyata nyium wal kalamu jeung ngomong wa qala jeung ngadauh kanjeng salam salatun ari tilu perkara mina aji eta tina sapalina apes fir rajuli ijalaki ayako kaidian satepung lakyayako ayako eta yang satepung irajul men ajame ibu anu mikara seperti rajul ma'rifatahu kana nganyahukeun men masyarakat yang mengenal kamen payu parikau tuluy misah ieu rajul uka men qabla ayya lama sana mehyan nyau ieu rajul ismau kana ngaranna men wa nasabau jeung kaduna men wasani jeung kaduana ayuk rimahu eta yang ngamuayakeun karojul saha ahadun hiji jame payaruddu tuluy nolak ieu rajul alaihi ka ahad karomatahu kana penghormatanna ahad dimuayakeun ku batur telah ditolak pasali surukatiluna ayu qoriba eta yang ngadeuketan saha ar-rajul jariya tau kaamat narajul awazawaja tau atawa kapang rajul payusibaha tuluy ngajima menangkeun banyak tuluy ngajima ieu rajul hakan jariya
qabla ayu hadisa kana yang nyarita yarajuha kajaria wa yu'anisa jeung betah yarajuha kajaria wa yudoji'aha jeung barangan sare yarajuha kajaria payak ditulinyum sekarang ayu qariba payu sibaha qabla ayu hadisnya payak dia tulunyum ponan yarajuha hajatau kana pangabutuna rajul min hati jariyah qabla antak dia salana yang nyumponan ieu jariyah hajata kana pangabutuna jariyah min rajul nyumponan kana hajat teh niatna geus lampias nafsu kitu nya geus butat ari awewena asan wayu praud jeung dimakruhkeun lauk pikeun rajul naon hajima ujina fi salati layalin dina tilu pirang-pirang peuting dina sahari dina sabulan al awali hiji peutingan kahiji nya tetangga hiji teh peutingan kahiji wal akhiri jeung peutingan akhir wan nisfi jeung tengah-tengah antara kitu mah tanggal hiji tanggal 15 ke tanggal 30 yuqalu diucapkeun naon inna syaitana setan yahduru eta hadir ya setan ajima'a kana jima fi hadhihi layali dina ieu pirang-pirang peuting wa yuqalu diucapkeun naon inna syayatina pirang-pirang setan yujami'una eta jima ya sayatin sabe fiha dina hadhihi layali waruya jeung diriwayatkeun naon karohatu dalika makruhna itu jima fi salasati layal diriwayatkeun an aliyin katami bin ali muawiyah wa muawiyah jeung muawiyah wa abi hurairah jeung abi hurairah radhiyallahu wa mina ulama'i jeung eta tina sapena pirang ulama man hari jama istahabba anu nyunatkeun ieu man ajima'a kana jima yauma jum'ah dina poe jum'ah walailatahu jeung peutinganana walailatahu jeung peutinganana ieu yaumil jum'ah jeung peutingan yaumil jum'ah tahqiqan karena nganyatakeun li ahadits takwilaini kana salajana takwilan dua tafsiran dua min qauli Tuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimah mikawala sallallahu Gusti Allah man kajama